naon anu jadi udagan maranehna matak naon atuh lamun araraman damai we mun urang mah nya. Tah ieu agama na teh jiga dengan ukurina teori unggul teh eta. Padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun saling salametkeun antar urang sareng urang. Iya. Padahal Hasilna tina agama teh alus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu. nya Cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya. wajar dunia mah Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. nya beda lembur Ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang. Teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan. Kitu ceuk abdi oge. Atuh tong bujang hingga sadunya ulah. Di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan. Anu ieu pahamna kieu, anu itu kitu barisa agama teh silih baeudan teh kaituna teh beda paham teh. silih delekan Papangi silih balengan, silih omongkeun. Padahal teu kudu kitu aya jelema mah. Hari nya mah agama dina hatena ayaan. Atuh da tong boro pamadegan aya soal beda mah ngaran we ngaran. Kumaha pot? Tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh. Da lieur geus sok. Aya nu nanya teh ka mana Din? Hor itu Udin. DKI nya ka Udin sabab Udin hajat, nyunatan Udin anakna. Label wayang Nangap wayang dalangna Udin. Tukang suuk teh Udin ngaran teh. si nena oge Caudin nih Si nena CSI tuh. Padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan. Kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk. Coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk. Lamun daek parasea anu saling wasiatan nya tah eta pikiran jernih teh. keur bener mah bener we sia Da pangihna mah urang kampung padusunan mode cepot. Paingan sekolot baheula. Yen bisa na negara Bakawaruya teh lamun dipingpin ku budak angon. eta Lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang. jauh-jauh Imahna di hatepan ku haneulem, di tihangan ku hajuang. Tihangna batu satangtung. Ai ulina sok di bibirit leuwih. eta net Ah jero pisan sih. dipatelikan Si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung. Mohon sanes bau kelek sing bau lisung. Tong ka mana karep atuh. Nya payunan saha ieu teh. Aduh meh di berjalan ieu. Tak kitu pot. Sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen. Apal aka heterogen naon? Geus loba-loba pendudukna, loba bangsana pendudukna. Campur aduk pendudukna teh. Nya beda-beda suku, beda-beda agama, beda adat. Nilih kana kaayaan dunya we, kaayaan dunya ayeuna harengheng kudu dengean, pajejet kudu deuleuan. Seueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris, ngan ukur wungkul ku teori, jauh kana praktek mah. jauh tina gawe Nya seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat, rek nyaah ka negara. Padahal kaitu nama jadi hileud teh. ya anu lemah pantes Kitu pot seueur kulan. Ai ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi. Tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna. Bapak tani mulak peuteuy pan teu jeung hileudna. Di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteuy. Ka mana jalanna? Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Dan teh oge boga hileudna. tarapat corok Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. aya wae atuh dah
oknum pejabat sejeurna teh bararang saat geuning duit negara teh dihakanan ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana manehna gegedena nya Iya, eta teh nu dihana teh da. nah teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung ya tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing Bener. nah ulah aing ngomong batur mah demo geuning aing mau ngomong nah ulah Batur mah anarkis geuning. masih kene make etika aing mah bae da rakyat ngabogaan hak kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong Eta sabab naon sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui dulutik we rupa. Oh. Iya bener kan. bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk rek mimpin rakyat Bener kan. Secara mata kudu bener secara hayang aya kan. Secara gerhana ka kitu Dah. harianat da teh pengkhianat rakyat musuh negara teh panu kitu pan pot latah pangna ku kaula disalukan teh eta nu dicaritakeun ku maneh teh real Kenyataan. apa real oh jalan kereta api Real. real atuh tah mah oh da real ge bener eta tak kene timalan wa kaca-kaca kaula ta eta teh aspirasi leres anu kudu diperhatikeun teh bisi hidup teu apa sejarah uwa teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uwa teh hirup teh di kampung gitu uwa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh Apa peuri heula. mata uwa teh sono obrolan kieu teh da puguh uwa teh hirup di kampung baheula dau sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti iseli herang panon kulan nya ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet dina Facebook dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh gampang ya nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring-giring eta mah. kan lanana eta mah cenah nguruskeun sapi lanan leres bulan tah gitu iya kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya itu kejadian gitu teh sumuhun bulan mung negara abdi pangitan panggedena tingkat korupsi teh beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep tak ieu teh ulah teh keur neangan solusi apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi tang mah polisi masuk kampanye politik teh mah ai politik masuk ngenog itik teh mah Aduh. ai itek mah di mana orang lempang hese teh make itik itek teh mah
anu karek datangna ita masak ke garo. Ieu karengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha. Komo deui ua. Ua teh batara ai batara teh mimpin dunya. Pengaman dunya. Mirip Tak aya deui anu mimpin tilu alam. Nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka. mirip. Timalan ua. Dia Pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya. Ua teh rek mentes gawe. Nyaeta pangnepikeun walapatra. Pangdugikeun walapatra. Akang apa walapatra? Naon walapatra teh? Dek. Walapatra teh surat layang. Layang anu sok diapungkeun, lang layangan eta mah atuh. Layang Surat cepot. Walapatra teh. Ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing. Di mana? Ulah pajejer teuing. Jadi uat purwanga haturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat, panganterkeun ieu walapatra. Nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Iya nah. Gatot Kaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga Larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya. Ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo. Naon Gandam Ramo teh sieun? Soratan katinggalan. Soratan katinggalan, sorak gaib. Semuhun. Ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga, putrana Bapa Semarula Putra Pawana. Astagfirullahaladzim. Alah sia, dora. Jore yang ngisi we kitu. Luas euy duh. Alah, entong ku abdi seueur piwarangeun. Ieu mah tugas gaib pot. Ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh. Ka saha teh sieun? Ka saha wa? Ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ka sawarga ulah. Astagfirullahaladzim. Itu akang lah. Dora. Batkan alah. Ku si lain ganya ku sinto ku dewek ah. Ampun aing ngasoakan leu. Keur rumah jantung engko. Jeung aing teh geus pohoan ini mah. Kumaha mun dibikeun ka Kabogo? Daek teu daek asta jiga kudu init. Bayahna kang ulah baha. Nah, Bawiraos putra Gatot Kaca. Bawiraos Gatot Kaca. Sawiyeus putra anu bakal ngajajabkeun ieu surat. Kudu ku asta jingga. Tapi Gatot Kaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot. Lumampah ka sawarga besi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk ka jameta. Eta Ngan di batas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulian. Tidinya mah asta jingga dilepas. Nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu, ti Waringin Pitu ka Tegaramat kapanasan, tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka. Tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga. Wah, perjalanan berat ya. wah rumit kan. Seolah-olah ki asta jingga teh eta teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci. Eta kan Ta geuning teu kudu mayar. geuna diumroh. Boga gelar hejo ti ditu teh. Haji gitu belum. Alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarikala kala baik.
innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikalah. Cing mabrul Amin. mabrul kemana? Tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga. Tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Peng deket karena rel di dieu. Sisi-sisi tong ngeureui tong ngeureui teh nyari. Sedangkeun abdi teh jelema beul kesenteng tunggu di parut catang di rumpak paripawasna kulan. Ceuk batur mah abdi teh jelema sompral. Oh nya. Itu unggah ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng. Malah kalah nyokot. Rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi. Pot gak Ya Om murah asihna pangeran. Bujeng hingga keayaan di dunia. Di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh. Leres. Syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan. Iya. Salabarkeun ti ayeuna. Bener. Abdi unggul itu ka sawarga teh. Salabarkeun. Pamerdih maneh naon? Upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantun si dawala. Tawajeng bahan. Bisa teu naon. Tawajeng bahan. Malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung Bedang Kabubung. Tawajeng bahan. Moal dugi ka sawargana. Dijajak kan. Teu bisa kudu asta jiga jeung dawala. Dijajak. Alah ampun. Kirip. Hayang geura panggih jeung widadari dek mah. rek di kumaha eta teh Heeh. Mun panggil. Ai widadari aya nu jiga si Agnes. aya Aya wae. Kumaha Leuwih. kumplit leuwih bidadari mah aya nu jiga si Omas. Ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia. Atau widadari jiga si Eni. Bener teten nih. Tah kitu Gatot Kaca. Jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga. Lumampahna ki dawala. Ngajugjug sawarga maneh lokal. Ya. Kang Heung aing mah gandeng rek ka sawarga eta duh. Akang aduh si Akang bisa jadi haji Ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji bicara bahentis. kos bantis jadi boga Cara gelar Kang Oman si Dodadi. Darah pahaja. benar Sidoradi. kos haji pepen Ngaran oge jigana genti naon Kang mun gelar haji Haji Saipul. halus haji Saipul Muin Tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pinah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna. dah Cenah beureun di jalan bisa aya nu cikan nempo ulah maneh cin pageuh pamadegan. awal Kade Titipan teteh. pantos datanya cek wow cekang dina eta surat teh cek unggul duh benghar miliaran. bisa jadi teteh Ulah wani-wani ningali maneh kana ieu surat. komo Kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade sing pageuh pamadegan bos. Mi HP. Tak kitu mi HP sisir jeung minyak. kade teteh Kade ka anceloman leungeun. Mi HP pikir jeung niat. Kade ka angsonan deungeun. Dengeuna. Yeuh halus puisina euy. bodoh Buah sawo, buah nangka.
buah nanas jeung buah salak naon sina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang sakitu tarima bot pindah bot pindah dia pindah bot pindah marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init bener kada bisa cangcaya mang mau ulah mang bot sang saya mau ulah sang saya buleudkeun tekad bener sing buleud ulah maneg mah siap bulan sanggup mangga bulan jik mang masih kapeg sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan yo dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana siap bulan kalibra teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gemelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekalna aya bot aya bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan ieu bisa bisa enjoy apa ke di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa sakitu bot berat mangkaning eta abdi mah anu jadi reuas bakulan naon Simun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jelema anu bersih suci bersih iman tak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeun di jalan pikiran kurang enjoy sae ulah ditampi atuh ya nya serat teh kange hiang otipati jagatnata Batara Guru mangga sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha cek maneh teh moal kada bisi murah geulina naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong teh kecuali pamimpin hartos mungkin teh abdi ulah nah si eta mah amanah kecuali tidak ada no way upamanya masihan beas kumaha tarima we bawa tarima beas nama tapi pala ningali surat entong surat nama saeuah kaje nyokot teh ti gudang kaula tuh ulah di pihak dek butuh sabaraha ton ulah di PHP-keun ka Pandi sok karanpi sae ulah kade amanat mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna kula ayeuna jik ini permios atuh ulah naon ayo euy hayo siap sumuhun kula abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan bisi lanceuk maneh plin-plan sampeur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener bisi tepuguh pamanegan bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk rumah menta geuning sok sumpang-simpang bener kau rai nu ngagupayan geuning dekau bae nu wawuh gitu saya mangga bulan aduh aya anak yang palang siang baru
budaknya Mahawa leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkaning disaur ku raja dunya Gusti Batara deuleu. Oh nyetak itu jangan ka anaknya cu ai deket loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin amin wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ya atukan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun telfat wa barokah teh didinya oh barokan ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa dogan gitu baku geus babaredogan teh eureun sia Yahudi naon nu kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad segala nah memang na urang nyemah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja bukan kudu ngamiskol dek sholat nya salat mah kudu bebeja nah pan bebeja kudu niniatan sagala rupa ge paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah inung suku milu ibadah goblok lain ulah nyaho jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha milu salat kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah oh penting teh berjamaah teh Kang berjamaah teh bareng oh gotong royong oh panon milu salat irung milu salat oh jadi anggota badan teh nya gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana nya heueuh mun panon ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana lain tinggal yeuna ya atuh da bener teh heueuh tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah oh ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh eta teh berjamaah teh oh teu lurusnya Kang nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is pakes naon power artina teh fokus oh fokus dua na terobsesi musuh katiluna disiplin ada teh eta ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa teh ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik oh jalma takwa mah apik ya kan apik teu sagawaya tuh lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal nah menang korupsi atawa haram ya kan heueuh nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi ladang basilat atawa ladang halal atawa ladang hak urang atawa hak batur kade jadi kudu bisa misah apik teh ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar nah ulah sare eukeur tunuh naon ai dahar artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar nah kumaha nu lapar da nu lapar mah janji kedewek janji am si teh banyo ge tara bener Tuh. janji am teh Kang bener jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan aduh tuh bener Kang nya bener ulah dahar keur lapar teh ulah janji belawak wah ulah janji belewak cing apik heula kumaha carana pikiran heula nya kan tah di dieu pentingna agama teh di dieu
ulah syare keur tunuh tinggal we nu tunuh dan nu tunuh mah jang jidug Jak jiga ledug di di mana? mana we dugna di mana we sareupna da teh cokolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala Jangan bisa kasamar sanekal. artina sareupna teh di mana we dugna Heeh. tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto Tah tertib. yang tertib Janela tutupan heula. heeh bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman Nya bener. syukurkeun heula tobatan heula nafsuna oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga Oh anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan heeh bener umur anu kan. bikeun bisi diparengkeun maot keur sare Keur sare salabarkeun heula. aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh geunah Kadena. geus dibikeun Nya geus pasrah pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. kanu kagungan gitu gaduh itu Bener Kang. ta eta apik teh euy Sabatak wa teh eta Kang. heeh Apik. nu matak ceuk dewek tadi si tara salat Heeh eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat Oh jadi tina pagawean geus ai kaciri. salat teh saur ulama mutanabi ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul Oh ai eta. salat teh aya 3 huruf Naon wae teh teh? shod lam ta Ai ai disebat shodna teh sidqul qauli hartosna. hartina bener ucapanana Oh. ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neukteuk mun ponok tong wani nyamung mun condong tong wani motong Oh, eta. pas tukang salat mah ngomongna Adi eta nu kadua lamna. atawa ahli salat nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna kan? ailamna teh layinul qalbi Naon hartosna? artina leuleus hatena Tuh. tuh ahli salat mah Laleuleuh satena. ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan Oh eta teh. Nya. Ai eta takna. ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun Oh eta. tupina dijauhan komo maksiatna Bener kan. da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat ya teh Oh jadi kacirina teh tina matak pagawean. beungkeut Allahu akbar Hu akbar. tah leungeun teh peueuhan di dieu Nya. ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok Kaberin tinggali jadi ngamakkeun. cacak saromongan sia teh kamajang deungeun-deungeun Ukur mah kapegat macet heeh Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. urang ngeureujeng saha lamun dek banyo intern jeung aing bae urang ngeureujeng saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot Ada teh ngarubasakeun budak atuh. intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teh naon jeung aing asal banyo we cek saha geus Hampura we. jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura ah da heureuy tuh Oh hampura aing ngadek mah tuh. Wah jadi urusan heureuy Jadi urusan. tak kitu euy Saya bener Kang. Mau sekali-kali. ieu teh bapak hajat teh segala diayakeun Wow. biaya Di siang siang kene. kene segala diasongkeun Kaopak-opak ya so. naon nya eta hayang ngahibur budak Sajabi ngahibur nu sanes teh. da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu di gusaran ieu teh bebas ditonton Nyanya atuh Kang. tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali Meningali heeh di luar desa ge sing karurunyung. bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana Nyanya Kang. secara rumping usum halodo ongko Halodo kamelengan. nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak heeh Meni perong irung lagi.
alah ampun Nyata gitu ulah hayang mulai apel naon ujung ulah yang nyari apa halus mau beli we dina calana ya naon aya rambutan naon tadi jeroanana ulah hayang ke Karang Ampel jalana awut-awutan Pendok iraha punya alus eta kan rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede gede-gede gitu kan heeh surah seri gitu kan pakasep-kasep padahal baligo nu sabenerna mah Allah nah kumaha cara nurutanana akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah oh karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai manfaat bener karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana laras jajadianana mah tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke kamaha-maha da ayeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku siapa yang salah kena ulang memilihna nya Kang tapi gitu. 30.000 satahun Kang he jalma iman tuh muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab teh kan bener itu heuh muringkak eta mah bener mah dapal teu kurang moal sedek rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain nya lain ngaganggu wae ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu mantang keun bae usaha tapi heueuh nu usaha keun bae ceuk tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek euy cing payu euy cing payukeun eta teh keur marawan anak pamajikanana dibela teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek niatan sabab pang hade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gegebegan teh euy naon wake gegebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli abi ke kitu pangemut teh Kang wake jeung miwarang dewek dia titah nganterkeun surat sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya teh ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureun dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hiang kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta meureun kanu sajen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh kepercayaan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea meureun teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur bener figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur jadi dewan jara di dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh akang tuh kateuing tanda tanya keneh atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teh nya bener dek nanyakeun teh heueuh gitu
Teu bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun heueuh nah kieu wae atuh. Eueuh perubahan heueuh. Eueuh. Monoton Pesan. Tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. dengan kedale akang saja Ngomong kamari mah reuas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. saja bati mahal teh hese Alah. teh teuing tukang Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan. segala jadi Duka alaman heueuh. segala jadi nu kadenge teh Mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon Maha aya kejadian anu aneh atuh. nu aneh kumari akang Dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu. oh basa tos boboran Oh, makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran. dua lebaran nya hari Wah, teh harus mudik. Atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho. macet Pan macet. Wah, total macetna. saja jalan teh macet Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. oh Hoda karunya kudu hajat meureun dagoan we. pasti Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat deui jorei wah yang ngising. segala karasa gitu teh Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. naon kan Aya susukan bulah wetan terminal ledeng teh. aya didinya bener Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai Ah lain busiat, gede-gede teh modal ada gede atuh Datang ka susukan teh wah, piceuna calana jero teh. doh ada bau Atuh dewek teh teu make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih, sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. aturung katutuh hirup Heeh. Ngan aya saku soek mempan teu kaciri di jero. teu kaciri aya saku jero Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. oh di kitu di kieu gitu huruf Tina panas bener tadina mobil teh. nya dipake wae tadi Kabeneran ya aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh nih. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pusaka Ratu. ini bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek. Harus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning. di luhur aya Heeh. Ai di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet ti tukang yo sulusup teh kana saku. ada eta aya wae Direret ku aing awewe copet teh. Teu nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Dume ku aing ge dikenyetkeun. dan nu SMS eueuh Wah didengkeke ku aing kokonna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Paprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Maha tuh. Nya meureun manehna teh mending nyook. nyanya Atuh itu ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge. Aduh ampun. Heeh. geunah we da kitu mah Alah ampun. teu karasa hareudang Alah pengalaman teh pengalaman nepi ka kitu teh aing. beka kitu pengalaman geus sok aya Alah. wae Alhamdulillah euy sinden jararag jagena ye sanajan unggah peuting. oh ngarora Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseuk ti Keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung. ti sukan lebaran kikieuan eureun Teu sangka nya sinden ye kararuat.
alhamdulillah kuat udah nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot geus tarakan diganti ke budak ngora model kieu ya duh geus arompong regenerasi nya nu baheula mah sarompong dalang geus kolot sinen ngarora keneh nya kan geun bae ka jurung we ku sinen kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda nah make beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah make tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek nah kumaha teh teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanghir mah ai hitut sinen mah ngageber ngageber kumaha ya kan nah cara make kitu wake ngageber jauh-jauh meureun eta sinena pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun beureun aya tetenya ye halus sorana kan ada pake jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih nah kan wake 2 kali dan sarua nu hiji bau waduk hiji nu hiji bau egerin meureun hiji dia menyaho jauh ge bau kolaborasi baunya kan mun rek ngarang laguna hitut sinen ada apa hitut sinen hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung lemah payu karunya mau balik ti Arab nah maka karunya kan balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono urang nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat leuwaseun ka mana aya lumpat yeuh sieun ka parego kabeneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka daguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah caturnya kan cangkang jajamu babalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih keneh eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul keneh we ya da isu kage adan deui isu gaya keneh adan caritana geus goprak kana langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambek ti luhur kumaha kan bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu
da dume tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari numra kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lompat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang karena kesal ngadenge kitu aduh ampun ayang seugit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ke Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar wa dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuwuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani gegejeret eta awewe no da mah aki-aki kumaha juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tabang bleng beunang eta mangna teh ku si Aki tah Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si Aki menang pamuji atoh pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si Aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup cek batur teh hebat Aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuh disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka narek maraban baru ka jamar roti kabeneran hanya tak kitu murah si pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan
ngidut ngidut dut ngidut ngidut da bapana ngintip kieu dut ngidut dut ngidut dut nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teu baheula we ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni sia itu heeh beureuh katutup liangna Tutup kacocokan alah gede ai budak awewe na mun katempo bapana noong kajileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta masalah muda ratang marupada sirine cocokna bener saya kabukakeun RT keracunan saya RW teh para raih kan keracunan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy Kang euy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak ngala jamu air dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh ngala jamu air alah ampun heeh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga ieu atuh ieu didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang eta saha syuh wah eta dang eta sora ya dewek jang eta sora bapak le naon bapak itu kumaha jang anu teu disangka tadina menang karuas abdi teh aduh karuas naon jang da wala naon caritakeun ku iling saurkeun kan dongengkeun ku lain kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picerikeun jalak si eta mah yo dek atuh kau aya kasedih Cipanon teh kitu jarang hese ditahanna deui si panon teh kieu salarasna mapa balakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema heeh polah-polah jelema kan tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinekna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan heuh ai solusina jalan keluarna mah jalan keluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi dewa ka raja triloka wah eta anu bahayana teh mah geura emut tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya di Marcapada heeh taya Pak aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter
nu ngalalarti ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta ha eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka ka jana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur wah katenna eta tolak ukur jelema ajan dia eueuh lagap teu aya guys jadi figur tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang atipati jagatna teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu numawi Pak ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh eta sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi benar jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana ibadah ge belang betong dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak eta nu jadi abot nanti kulan di perjalananana oge abdi teh biheung hirup kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak kayak ai juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan dah tadi di jama abdi teh dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh lares sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses benar eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapak tina segala dosa perdosaan bapak sedih lain ceurik bapak lain ceurik aing mah ceurik aing ngadenge kitu mah sedih itu Pak doana abdi Pak jeung ti naon pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja ya akang sing mandiri teh maungkeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si laing rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jalma mikir pehjang sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku bapa heuk dihampur aja saurkeun ka mak Bang Blas pasti inung si laing bakal ngahampura bakal tahajud gerak teh nya ngarestuan nuhun bapak nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtunya gogoda keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan ta eta segala rupa ge pengorbanan dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran heeh ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti bapa bakal kange abdi cik rek makalan naon makalan naon Pak cing saperti bantis ka abdi makalan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah makalan duogan kalapa hejo kakang deh rib-rib ban kupam rib-rib ori teh can bahehon mahanan buah ngancan arasak kemudian anu karek pentil kene oke geus asa
geus asa dikirim kulit abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapak naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala manfaat dunyana boy tah atuh lamun kitu mah jang sok dewek dek mekelan ka silaing dah pek tah naon buuk dewek dudut dua lamar keur silaing hiji keur sidawala hiji eta aya eta kalau rambut bapak kudu didudut heeh salamar sewang para lunteing bapak teh kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura nya piraku rek ayeuna abdi kudu cubuk cabah kana masta ka bapak haram pak pamali doraka moal pak sieun sok jang ali mah ngajebak teh tu wararantun sok atuh ku silaing jang dawala naon pak dudut buuk dewek dua lamar ngajebak montong dola tong lamun heueuh oge teu ngajebak antep ku mau sigana kumanehna biar salamar ge eta mah ngajebak supaya urang dua antep supaya jadi jelema doraka ulah manya bapak ka anak itu biheung teuing bapana goreng hate piraku rek musrukeun nah si kurang ajar ku bapak we dudutnya manya ka anak oh sok jang pek pilih ku sia sok salah saurang kanya ulah dawala luaskeun sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah tapi kana tak ka dieu batasna ge kana tak ieu mau ulah disabak sia nu meretikeun nah teh manehna doraka karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka lapur dari hampuraan pikiranna teh ponok sia teh mah nya deui dua pak dua tong leuwih ti dua dah ieu sok tuna dina gugusi silaing selapkeun ya dan lain-lain bapak aing mah naon maksudna betul mamere roti batur menyelapkeun teh cek aduh cek dapat sekian juta goreng-goreng dan duit kontak atau ATM iya mah kalah huy diselapkeun dina gugusi heuh naon manfaatna kumaha engke ge silaing bakal mangih keanehan anu luar biasa kajaiban sok hiji deui keur si cepot durada panjang mun bisa mah da kabeh we si eta sok ya sok mi HP we disilaing ieu selapkeun heuh disilaing kumaha lamun meulit keun lalak-lakan teu beunang dipihapkeun sok batur mah duit naon bakal teh hayo bekeun di kumaha cenah teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi kumaha rasana cing tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho si lain engke di luar jangkauan urang salaku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho si lain kanehan ai juragan anom di mana aya pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kade sing tawakal jang umat ulah leupas tina etika hirup eta kolot cing bisa pindah cai pindah tampian hartina silaing kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun pak geuning bapak urang teh nya apal kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek ari sagigereun ari lain ada eta kolot teh tungtungna jelema teh boga rasa pangbenerna ieu aing pangbenerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureurkeun we ka batur
buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur gereuhan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil tah eta nu leuwih ruksak mah sedangkeun setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan ieu mah kalah beuki mencula kalah beuki naik nafsuna teh beuki neugtreug boga rasa pang benerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malit tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan heueuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kalau meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini bener saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin henteu ayeuna ajengan bohong mungkin henteu kiai bohong dan henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janji sore rajentar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak cek hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah kitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan diharap di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipepeg kulisung tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi ha di dinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus cempe ada lepar nah da lebar atuh baneng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu lanan anu mah kitu yang lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewekna
mi HP sisir jeung minyak kadekan Jelman Japarko minyak rambut kebaula sing balik saya ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kadekan kaangsonan deungeun eta hirup kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup nate karek gular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu arti kitu lain sujud si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah ya Allah ya Rabbi benar apapun lu ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh luar biasa aya bawangeun balik pan teu gandeng geuna nya Pak naburukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak nya tah di mana mau teh balik deui we kana globalna aya roh kanjeuna kitu tinggal aya eta nu sok tinggalkeun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah
kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heuh tidunya tah eta nu tinggalin mah kakenan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing ari nyium kawas ka mantan pacar mah kapanasaran pak iya ya pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna alah ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama beren mah ana aya di kaler nu kitu ana kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia teh kumaha dalang we jang eta ulah baru aku ngerti lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampakeun salah entong dicarek bisi proses keun aya nu nyarek mah saha polisi ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya si eta boa ngaji loh lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paling ngadunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia goblok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa oh kain nu nyaho ugo aing teh ngagebraya aing teh poekeun tah kitu jang peh jalankeun deh sapopoe ai eta pa anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah maha hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok bade jauh tina kitu kana usaha atuh lupat teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit tah eta we pikiran mah rumpil
kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupa perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pikabi taun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagoreng teh matakula kapita mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus begening hare-hare nongong panggih oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun gitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah jauh eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing leunan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heeh jeung euy nanyakeun agama epek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun bae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi bae tong dicarekan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya kayak di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur bajana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah kitu siapa kitu santai mun dewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya heeh eta nu galede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu heuh tapi nah bet loba nu korupsi heeh mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dan akhirna ka itu da teh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasi nah dek mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara loba kasieun jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan teu sudi teh nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus buka mobil mewah duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu
mana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur sama bilatungan tapi jelema mah saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya oh itu doi eta opandi terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih doi kembali tak itu jak kajen nama orang balik we karena pokok orang balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta ngan mihape eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri ta eta kade tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaang dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu euy diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain jihad walu nah sia teh menika malinaan kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi nah sia teh atuh da beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom itu si goblok amuing boa-boa pikiran jakang ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak mah bau awakmu